Entong po, tonton sampai beak. Klik, Komen, share, jom, subscribe. barudak ya. Dari si Datuk, dari si Juned, kamu ada si Ikin. Setelah aing camperkan si Ujang we lah. Jang, Jang, Jang. Aduh, mana pula aya naon nih sukene saudangkeun aing. Nih sarewe nya Ujang, Ujang. Da aing geus melek geutingna nya aya naon mana pula. Aing teh hayang ngarokok, anu kopina. Aya meureun lah kopi-kopi we mah. Aduh, mana pula eueuh kopi mah aya ge susu. Kan mana teu beuki susu. Aduh, kalau geus we lah aing daripada teu ngopi, cepet di korok. Geus lu kek wangi panggilkeun. Daguan gitu. Apa semua yang ku inginkan. Mana mah di kamari lagu eta bae nih bosan aing. Da aing mah bisa nagih lagu eta unggul nya Junen. Mana teh alus lagu nama, ngan leuwih laos sama cicing. Mana masuk kitu pisan ka aing teh nya Junen. Geus ayeuna mah sang nyamperkeun barudak nam. Rek naon mana nyamperkeun barudak? Gua ngajak ka rujak. Emang mana boga rujakkeunna kitunya? Boga rujakeun nama, rujak walu. Mana bawa walu di rujak ya Junen. Udah mana mah tetanya bae geus buru. Nama tuh aing nyimpen heula gitar ka imah mana daguan di dieu. Mana ya barudak. Di seur aing ngudun. Nah, itu tatong rongan. Tiba naya. Duh, kemana dia tehnya si Ujang ngilila pisan ini susu teh. Duh, pasti nyoy teh geus cepet. Lieur pokona mah lieur. Alah mana pul pak ngomong lieur gitu ning. Mana ikin? Iya si Ujang ini si kopi menelila nya sasabat aing. Tah mana Ujang? Tadi omongkeun teh panjang umur. Nya aya naon mana ikin? Alah, mana yang menelila pisan udah ini susu teh pas kamana bae. Ampura wae. Aing teh geus mandi heula. Jadi lila. Aduh, mana mah Ujang minum susu teh nang dua pisan aya aing tadi panggilkeun. Oh, ikin pan tadi mah mana naon kan aya si Epul unggul tah minumna. Geus wae anjing si Epul. Dua bis daripada ribut ngikirkeun susu gue sih mana rokok ya rokok. Ini tuh gitu. Oh, mana udah lah ya bro. Dia lihat lah. Ai si Junet jeung si Datuk ka dieu nya nya kemarana eta budak. Oh, teuing karantina oge sok ayeuna si dieu teh. Kumarana cenah. Deui meureun mun pae gitu. Alah mana Epul ngomong ke padua ya mana mah. Heeh. Mana padua ya ngomong teh. Kalau udah ayeuna mun pae eueuh anu ngawartuna. Ieu sok atuh bro eta kontak lah. Aing teh mah HP. Terus ayeuna mah ieu buat sang minum susu we. Lah. Kaburu tilis. Mana man tong minum susu teh dipanggilkeun beli sorangan. Kalau mana apa mau por eta teh mana lah bikin. Ka mana? Ah, gua atuh. Nama teh mana teh ngalaceng di mana tuh? Dah di situ. Udah bro. Yuk. Terus tujuh nih jeung Datuk. Nah, ini mau tulumbatan. Mana, men? Tuh. Geroannya ka dieu geroan. Inen. Datuk ada yuk. Anu ngageroan geuning nya di mana tak? Beri itu tuh. Geunam teh. Enon mana cing ngageroan? Mana tadi geus naon lombatan? Ya, aing teh kadek kebon teh teh. Hujan, tapi anu saat euy. Tadi mah hujan keneh. Aing mana ka mana ka kebon? Ai mana kemana we? Ai ti isuk biasa ge menisok geus tangina sekali teh. Ayeuna eueuh mana mah. Eta ngan kerjakeun di kebon. Aing teh keur gigitaran di ditu teh biasa keur nyanyi aing datang ka dicarekan. Da Sunda senang ngadenge suara aing teh. Terus aku sih teh diajak non keur ngarujak.
Cuma nanya kala karuja kade teh kala dahareun jeung si teh kapegat hujan aing geus we aing tadi beneran si Ikin ngageron ka aing teh. Geus ayeuna mah maraneheun ningkane udud dah. Susu aya. Mana tuh lah. Masakan ya biasa. Soalnya eta udud. Ah moal palalalakeun aing mah teh hayang udud deui. Mah, Ieu seungeut ya. cicing sih ya. Ih tahu lu. Mana udah dengan doaan we. Hayang atuh ting. Kare di nyokot rokok mah di dinya aya apana. Korek aing tong dibawa. Ah, Hiji nah. 2000 ya. Kurang biasa. Sehurung nih teh korek teh. Pala daug we arah rudut ti tadi. Be rada kuat cenah gitu. Cuaca ayeuna tuh geus teu hujan, suang kaleuweung, Bo. Nam lah orang ulin we Aya kayak di di leuweung. sok. Aing nungguan di dia. Oh, ya aing mun ngeundeus ieu euy. Mana yang main kamu kesenang gitu kenapa? Mana yang geus tong nu jauh-jauh yang lain ieu nu aya tah. Tuh, Bawa ketang we. Kuy we kitu. anu sae lah ieu maneh. Terus Anu makan ieu. nu aing nu atur. Gas bat lah. Ayo nu naik na euy. Aing teu bisa nu jangkung mah deh. Mana jang bisa bener. Sarua mana epot teu bisa naik tangga kalapa kumaha jangkung kieu mah tangga kalapana. Tah tuh si Junaid we, Ned mana bisa udah naik tangga kalapa we mah. Aing teu bisa naik na ge teh si Datuk nu bisaan mah. Maraneh mah segala teh sok ka aing we aing mah teu bisa naik tangga kalapa sia. Ah sia mah aduh le. Dik, ngarekeun ka monyet ka aing teh. Sama mana we udah adil nu naik ke tangga kalapa. Bisa tuh lah nyek naik ayeuna lah. Ayo bedogna ya. Bo, Kurang maju we lah lajo di dieu. nyekin pedog aing yang di kemana kepak-kapak ya lah. Lah. Nah. Aduh, ibarat aku menonton ke aing we di. Aduh, gila mana lain tapi di papak. Aduh. Aduh. Oi. Lulus deui aing nyalo Gusti. Motor nyame mana di dia ide leus mah diuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh mah anu keren. Tah, ieu teh kalapa teh sabaraha hiji teh kabehna teh? Tadi teh nu murah teh 3 kan pareupes. Berarti ayeuna cacat 3 sitinya. Heeh. Berarti kan nu dua nama da karolot jual we lah jeung udud. Udud dia apa ya? Aduh Gusti meni seket-seket teuing ya bedog. Ujang nu mawana. Main mata apa deh tuh. Yang jual eta sih aja, yang belikan ngana rokok atau orang teh lumayan. Jin bawa balik. Kamana tuh teh? Balik lah. Udud, Poek dia dan hujan. kalapa. Ya mana yo? Akan terus ya. Geus kieu we nya ieu mah. Geus ieu kalapa 2 ka warung kasih ece karena orang biasa tempat biasa. Deuk pangajualkeun maneh datuk ujang nya. Geus kuaing bawa enak kalapana lah. Kan ududkeun. Karena sabaraha lah dijualna ya. Geus padu mai jeung udud we jeung kopi. Nya nu penting orang aya duduk kopi tiris ya gitu Jan. Jan teh. Makan geus urang mah cicing di dari. Eh bawa ya mana hiji. Aduh. Mangkene. Sok bro. Iya teh lu. Kita ngomong
ngomongkeun anjing mikirna. Kalau main ngomong naon santai. Pakai naon deh? Tahu bener lah. Kang. Ayo naon yuk. Iya Kang, urang teh boga kalapa 2. Kan si Akang biasana sok butuh kalapa. Tapi eta ada wogan lain. Kolot Kang. Oh, kalapa kolot. Emang sabaraha hijina? Iya Kang, geus kajen lah kasih Akang mah padu 5 ribuan hiji aya 2. Sok mana ningali kalapana kos kumaha? Dia kan datuk. Iya Kang, dah. Yo hijina sabaraha? 5.000. Kalah. Orang dulu lah. 5.000? Nah. Ya keur naon Kang make kalkulator? Kan di etang hijina. Astagfirullah. Tadi dia teh 10 ribuan 2 siki si Akang mosok ngadilakeun. Ah, kieu mah naon kudud bae, kudu duit lah. Oh, geus kajen atuh kudud ku masih Akang lah. Buan lah, salah. Ayo udud lah, udah sok. Kasih lah. Sok sing bermanfaat eta kalapana. Aing bawa. Eta ododna pada gelang hiji. Yang halus teh kudu kayak beres sabatang doang. Yo, kuaing segitua. Yo, Aduh, yuk demun. aduh, stok repot-repot lah. Aing ge pandeurikeun. Yo, mana emang sekajen pandiri we. Beunghar be. Hiji we marane mah. Beunghar kana